Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samurasun paluwargi sadayana wilujeng tepang deui sareng padaringan channel Sim Kuring Pak Wowo di sarengan kuring jangan Sim Kuring Kang Uden Takokak. Damang Kang Uden. Damang Mang. Alhamdulillah saya para wargi wilujeng tepang deui kurang duaan Separ kanca sabaraha kaca dengan ieu teko tapi mung duaan. Alhamdulillah mudah-mudahan nuju aya dina ginanjar kawilujengan mohon sakumaha dina danget ayeuna kota Bandung oge nuju gumbira mun urang ieu mah. oh gumbira kumaha eta teh kamari kaping 5 panginten mohon parantos di istrenan para anggota dewan wakil urang di DPRD pangintennya apa di kota Bandung mah mohon mudah-mudahan tiasa ngajalankeun tugasna nya mohon sing amanah oge sing barale gue gitu. Ngaleres atuh kan urang nu milih jadi gaduh kawasa saleres nama. Oh mohon urang berarti langsung ieu nya. Itu mah wakil urang gitu. Berarti rakyat langsung luhur. Nya leres kan. Mohon wilujeng ka sadayana kan wakil rakyat. Wakil teh kan kadua bisana. Urang rakyat. Nya berarti mun wakilna dipikeun jadi ketuana kan saha? Rakyat. Jadi berarti nu bener gitu. Aya urang bukti bahwa urang teh rakyat naon? Naon kan? Urang tuh saleresna mah nya wakil rakyat mah jelas gitu tah eta wakil rakyat. Ngan ketika lamun urang disebutkeun urang teh rakyat tok buktina urang naon bahwa urang teh rakyat. Naon teh coba? Hanya data. Oh, data. Ngatp. Iya rakyat Kota Bandung. Nah, Kota Bandung. Gitu. Nah, alhamdulillah kamari panginten salah sawios anu bade ngalaksanakeun tugas pemerintahannya nyata anggota dewan. Mungkin ke sakedapan deui mangudeh kaping 27 teh engke bade dibuka oge pendaftaran kanggo pupuh lembur pupuh Kota Bandung gitu. Pupuh Kota Bandung. Kota Bandung. Nyata wali kotanya bareng sareng gubernurna provinsina. Jadi kota kabupaten oge provinsina. Sa-Indonesia gitu. Oh, sa-Indonesia. Kan serentak teh ya. Mohon. Nah, ya mudah-mudahan sok sanaos urang oge teh apal ka aranjeunna. Acan mohon. Kan teh acan aya nu daftar. Teu di jalan tuh seueur eta. Marang pang eta teh geuning. Eta kan si A, si B, si C, calon gitu nya. Sanes calon eta mah. Kan aya nu pede ge calon mah saatos daftar namanya di seratna calon ya eta masih kena bakal. Ieu mah bakal tapi aya nu teu aya bakalan ge ni parede. Jadi masih bakal calon eta gitu acan tangtos. Eta teh saleresna mah kesempatan kanggo anu henteu dikenal hoyong dikenal eta janten dina waktosna anjeunna nyalonkeun misalkan kanggo janten anggota legislatif misalkan di ieu tah anjeunna tos dikenal ku masyarakat sok sanajan nebeng heula jadi tingkat popularitasnya meningkat gitu ya dan elektabilitas dan inkontrempintas gitu. Nah itu terakhir tuh duka tak gitu mohon. Jadi tadi di kawitan bubuka duit kayana ngomongkeun politik rada berat ya. Urang mah ulah berat. Urang mah kurang ngebahas we tetep we urang mah di Padaringan channel eta. Ai Padaringan channel teh kan ngebahasna anu ringan-ringan. Enteng. Jadi bahas kerupuk deui orang. Naik atuh ningkat jadi RO ranginang oyek gitu. Ngebahas anu ringan tapi aya hubunganna tadi sareng politik. Oh mohon saat nu ringan-ringan we. Ayeuna urang cobian medar hiji kebiasaan upami aya dina kampanye. Dina kampanye dah
sok aya ayeuna mau kanggo ngagaet, kanggo mikat, kanggo ngajak mencari simpati rakyat gitu. eta si ieu teh si calon-calon teh sareng timna teh nganggo bahasa Sunda, istilah bahasa Sunda. Tah urang mah ngebahas eta na we. Entong kana politikna mah da urang diusahakeun si Negara Tengah henteu cuet kan hideung ponteng kanu koneng gitu. Urang di tengah we, di tengah. Urang mah mata ngabahas nu aman-aman. Sina anu ngagurutak gitu. Gitu. Dor urang disangka ieu nu teh urang tarik teuing heug diajak jadi tim kampanye. Nah, gitu. Teu naon tapi da urangna sibuknya. Tapi Sibuk. pami waktosna cekap mah. Jadi tadi teh terus aya banyak disebaran alat peraga kampanye gitu walaupun teu acan kampanye. Tah eta teh seueur anu ngandung unsur bahasa Sunda. bahasa Sunda. Istilah Sunda lah istilah nama gitu. Kusabab urang aya di Bandung beurenya. Moho. Da di Ukraina mah teu aya panginten. Aya ada keur perang. Keur perang. Aya. Mohon tong tong Ukraina gitu nya. Leres. Da misalkan anu rada caket misalkan kabeh dieuna kan Ethiopia misalkan Uganda. Tuh aya nu bahasa Sunda teh. Kecuali orang Sunda anu nuju di ditu ngadon nanti ngareurekeun kanyeri gitu tah di ditu di Burkina Faso gitu kan. Bari ngabaso. Bari ngabaso tah gitu. Nah, Mohon. jadi orang ngebahas eta nya, tagline lah tanapi slogan atau tanapi naon ajakan gitu nya. Segala rupi lah anu misalkan anu nyangkut bahasa Sunda dianggo dina atribut kampanye. Bami bahasa ieu mah alat marketing. Jadi untuk memikat ya gitu. Mohon. Kadang-kadang kan orang teh keur salat oge kan misalkan berjamaah di payun aya anu nganggo acuk ieu acuk na teh partai coblos. Eta mah teu bahasa Sunda. Nyantri nyunda nyekola. Alah, digagah gitu eta. Teman mah ya dia calegna teh istrinya gitu. Hayong nyunda pisan jadi pas keur salat teh colok ece. Eta mah atuh jadi urang teh Kan ka mana? sistem pemilihannya dicolok. Colok ece. Dina kotak suara. Mohon deh, kena dising jelas gitu. Bilih ka mana wae gitu. Kalau teh jadi ngalayan ka mana colok ece. Kan orang Sunda ya cawokah. Oh, Tidak langsung ke tujuan tapi rada lantip gitunya. Cawokah lantip. kembali ke laptop. Jadi peraga kampanye ngangge bahasa Bahasa Sunda. Sunda. Biasanya naon eta aya di Anu paling sesering keluar dina atribut kampanye, boh dina kaos anu dibagikeun ke masyarakat, eta napi dina spanduk, eta napi dina baliho. Mohon. Aya kecap anu eta masuk keluar we tiap tahun. Pituin. Siga hoyong anu negeskeun yen si calon teh memang orang satempat. Misalkan ayeuna orang dina bahasan ieu kan kota Bandungnya. Pemindah kota Bandung mah kan pituin urang misalkan Baladewa itu misalkan orang Baladewa atau napi pituin orang Kiara Condong, pituin Punculut gitu. Orang Punculut, pituin orang mana deui lah gitu. Seueur Anes di kutub Cihampelas misalkan. Di kutub selatan, anu teu bisa ngapung. Eta mah pinguin. Bentan. Oh, benten atuh. Tah eta kecap pituin teh eta mah hampir upami aya kampanye teh keluar wae teh. Jadi secara makna pituin teh. Si Kojo teh mah. Pituin teh asli orang setempat. Da karos pisan atuh. Jadi aya ikatan hati gitu. Muhun kan gitu eta nu diudagna pan hate supaya urang teh kabita, geus kabita kan urang teh nyolok si ece tadi gitu kan. Jadi kan misalkan cempuring leungih dipunculut gitu. Jadi pami aya pamimpin atau napi ieu urang punculut teh jadi komo mun wawu. Komo mun wawu, komo mun dulur gitu. Mal galideug sama langsung. Komo ejeng. Muhun, tambah deui kan aya nama acukna atributna kenging. Misalkan ya pami aya riungan gitu kenging, opieun, dongka ieu. Mudah-mudahan mah teu aya ieu nya. Tapi mun eta kalimat pituin teh leres aya pisan na ieu ikatan hati pisan. Urang Sunda mah pan ieu misuna pisan. Pami mah lingkupna kan lagi elit misalkan presiden we nya.
calon presiden aya nu orang Bandung pasti 90% orang Bandung pasti ngadukung Nyoblos tadi. perkiraan mah. Karena tadi Komo aya istilahna Sunda kudu nanjeur, Nah. Sunda kudu ya atos eta mah. Kuat lah ikatanna. jadi pituin ya Gitu ya. warga asli lah, warga setempat. Mohon. Salajengna aya deui anu tadi disebutkeun lah. Nyantri nyunda nyakola. Hmm. Wah, nyantri. Hoyong nembongkeun yen si calon teh pernah jadi santri. Gitu kan? Terus. Sok sanaos eta nama nyantri nama dina pesantren. Sok sanaos pesantren kitu, pesantren kilat gitu kan. Kilat itu 3 harinya. Tilu Eta hari. ge bolos 2 hari. Mohon, eta nu penting mah nyantri we Ya. nyebat. Kan ya mudah-mudahan dengan ukur dina jargon hungkul Laras, nyantri nyunda nyakola sing bener santrina gitu. Kating apa kita dina kalakuan sadidinten. Leras. Kan urang teh butuh pamimpin anu nyaah ka rahayatna gitu. Nyaah ka nya bawahan-bawahanana gitu kan. Lain ngan ukur nyaah karena dirina jeung keluargana katut golonganana Nah. kan gitu. Da upami tos janten wawakil rakyat mah rakyat anu jadi Diwakilananya. Nah, gitu. Nyantri Ayeuna nyunda nyunda. kulantaran orang Sunda utamina orang Bandung sing katinggal panginten hoyong katinggal eta teh kasundaanana sing siga kumaha kadang-kadang mah kan pas nyebutkeun nyunda teh bisa pami-pamegat nganggo pangsi lah eta teh kan sanes mengukur dina basa anak unggul kadang kan dina dedeganana oge kan di ngadadak diikat misalkan Bapak ge digawe mah teh. kamu gitu tapi satos kieu Biasana pami dina sambutan ge satos salam teh pasti ditambihan ku sampurasun. sampurasun Oh, nyunda eta super karos kan nyunda nah sampurasun jawab rompes bari jeung centang terus tadi dinten nama sampurasun Sampurasun. Baiklah pada kesempatan kali ini. oh kadang-kadang gitu kan bahasa Sunda dah mata orang Sunda mah nya teu aya lapatna milih anu nyunda tapi kerah lengkap sang anu katiluna misalnya eta nyakola teh berarti lain ngan ukur sakola terus balik deui kan berarti kerah anu pinter cerdas pangintennya eta teh pendidikanana sae tiasa mimpin jiwa kepemimpinan rakyat eta Jadi nu rapotna beureum kabeh mah tong dipilih gitu ya. kan urang teh tiasa kadinya gitu pasti disumputkeun Larat. urang teh apal misalkan ayeuna ya rapotna siga kumaha tapi tinggal di dina kasaharianana lah Mohon. tadi dintenna siga kumaha eta Tapi pemidi tinggal mah tadinya nyantri nyunda nyakola eta teh narget 3 sasaran kemudian nyantri teh biasanya narget kaum santri agamis gitu. anu rada ieu anu spiritual rada ieu masjid nyunda mah masyarakat umum. tapi orang Sunda padahal di Bandung oge memang teu sadayana orang Sunda Ya. tapi notabene, Mayoritas lah. Nah anu nyakola kaum intelek lah, guru nu tos ngarartos lah. Jadi wajar eta nu sering ka ieu kan. Jadi pamitilu kelompok eta kagaet hatena. insyaallah kayaknya Insyaallah 50% plus hiji mah. nah kayaknya komo misalkan ieuna upami calon teh tilu pasang misalkan kan 50 tambah hiji persen mah Abot. lihat lah insyaallah Lajeng salajengna aya anu misalkan basajan ieu calon anu basajan sederhana basajan memang rada ieu istilahna rada langki anu ieu nu sok nyebatkeun ieu basajan sabab cap basajan teh sederhana teh kan kedah katinggal ya, kan tapi adina gambarna misalkan mangge misalkan kameja anu bermerek misalkan nganggo jam tangan di foto teh anu bermerek komo terang mah da mungkin panten calon pamimpin nganggo jam tanganna anu tina plastik mah kan geus saja basajan anu ieu Ultraman. basajan tapi ieu misal pami nganggo jaket teh mah jaketna anu komun puluhan juta kan seueur ayeuna kitu teh kan hoyong nembongkeun ke basajanan tapi hirupna teu basajan gitu tah eta
saja kesederhanaan ya. sederhana. Naon deui misalkan kapungkur waktu pemilu tahun 2018 KPU Kota Bandung kantos ngaluarkeun aya opat istilah Sunda Terus kanggo kampanye wali kota oge sami. colok euceu cek sanes. Sanes. Colok euceu mah tos kalangkung gitu. Si euceun oge teh janten gagal tah. Tamuhun. Kampanye wali kota. Tagline-nya. Tagline-na eta teh salah sawiasna kecap anu kahiji teh ka mana? Tadi ieu. Itu ieu mah. Oh, ieu mah istilahna ka mana? Panyate naros. Ka mana? Oh, tagline teh. Tagline teh eta teh aya hartosna, aya panjangna lah istilahna mah. Ka mana teh kampanye penuh makna. Nganggo kampanye bahasa Sunda oge kan ka mana teh kan. Mata geus tiasa ngajawab oge kan. Kaditu. Terus kadinya kemana kadinya nu kadua teh istilah nu kadua teh kadinya teh kampanye dibuat nyaman. Kampanye dibuat nyaman eta nu kadua. Anu katiluna kaditu kemana kaditu kampanye yang ditunggu. Kantenan atuh. Mohon kantenan kuno ieu mah kuno orang-orang pemburu kaos partai mah gitu. Nu terakhir kacida kampanye cinta damai. Tah eta nu dipiharep. Sok sanaos hartos apa panjangna eta teh nganggo bahasa Indonesia nya kamalayon. Mung eta anu opat kecap eta kan nganggo bahasa Sunda. Tujuanna kanggo naon? Tetep supados dugi ka warga urang Sunda nu bade milih, orang Bandung nu bade milih ka mana kadinya kaditu kacida. Panginten slogan ieu mah teu kaanggonya di Israel mah gitu. Oh, itu keur perang Israel. Nah gitu. Tah gitu. Tagline. Salah sawios calon wali kota nu masih 2018. Terus mohon Teh Nurul Arifin sareng Kang pernah nate teteh Kapi Adi ya teh komedi angken gitu. Bukan itu ngangken nganggo eta teh tagline teh Teh Nurul Arifin teh Bandung geulis. Bandung geulis. Eta kecap geulis teh teh kan bahasa Sunda. Tujuanna naon? Hati. Kan kebayang lamun misalkan Bandung geulis jalana. Geulis ekonomina. Geulis pasarna. Geulis harga-hargana. Kang Yosi benten deui. Kang Yosi sareng Kang Aris waktu eta teh. Kang Yosi mah Bandung Hebring. Hebring teh kan salaresna mah kecap anu biasa sok sanaos teu ieu oge teu baku oge nya. Tapi eta teh bahasa Sunda Hebring euy eta teh kapungkur mah dianggo dina sinetron Lost Man pami ieu Ibu Hebring gini. Bapak tuh sabaraha? Sepuh juga. Anu teu connect sami. Lalajoan we. Taroskeun ka Ibu Rama sareana gitu. Lost Man gitu. Lost Man kapungkur mah sinetron Lost Man. Hebring teh berarti hebat Ibu, iya. Tapi bahasa dieukeun di salengorkeun jadi bahasa slangna berarti. Gitu. Hebring. Hebring teh hebat. Bandung Hebring, Bandung hebat. Eta oge kan nganggo bahasa Sunda. Terus aya oge misalkan anu nganggo kecap ngora. Jang munculkeun sosok anu calon teh yeuh masih kene ngora yeuh aya ngora mah kan kadituna teh kan Gede Tanaga. Gede Kawani. Gede Kahayang. Gede modal. Nah lalaunan kana pilih gitu. Ngora gitu nya. Ngora kan kebayang pan upami ngora sigana ieu tahun ayeuna lamun misalkan wali kota nang ngora kene kan bisa ieu kan eta teh tiasa ngagayat anu ibu-ibu terus jadi ganteng ngora kene biasa gitu. Tapi anu aranom kene misalkan kaum milenial sigana lamun
wali kota Nangora meureun anu ngarora teh terwadahi kan bisa gitu kan biasa kayak terus salianti eta aya oge kecap-kecap anu sanesna misalkan contohna ulah hilap eta kan bahasa Sunda kan jangan lupa ulah hilap coblos nomor 26 si anu hilap colok ece sok hilap ulah hilap colok ece kayak gitu eta teh kecap ulah hilap terus dianggo berarti kan ngandung kekuatan eta teh ngandung kekuatan anu tiasa dianggap tiasa ngagaet karena hati masyarakat pemilih mengandung magis gitulahnya jadi aya ikatan hati gitu ngait atuh dah ku ieu mah ku basa mah atuh dah bahasa Sunda calon urang tidak pastilah orang Sunda hayang boga pemimpin Sunda utama misalkan di negara gitu orang Bandung hayang eta nu tadi pituin orang Bandung deui kan eta teh sanes egosentris sebetulna mah tapi ikatan batin memang tos fitrahna panginten jadi iya gitu iya saperti nu pantos dibahas gitu upami urang tepang sareng anu sanagri atau napi sadaerah atau napi sakota di luar negeri secara terus ikatan nanti gitu terus misalkan deui supaya ada anggota sapertos jargon kieu misalkan calon legis coblos haji orang baraya urang sadayana baraya gitu baraya baraya urang sadayana eta teh di luar negeri bahasa Sunda pan baraya urang sadayana jika iklan segitu kan eta dina ieu ngan eta kan pedah jadi soraan itu dalam raya soraan mesti gak gitu kan baraya urang sadayana kalau baraya urang sadayana bisa barang gitu biasa baraya urang sadayana tapi kan kudu bergema kan hari ieu baraya urang sarira nuju kararapat sami hayu urang cirik barang ngarahan itu terus gitu baraya urang sadayana nah itu kan bahasa Sunda itu ngajak atuh ngarasa si anu pemilih teh deket aja si calon baraya urang ye dulur urang ye coblos teh dulur urang padahal ngaku-ngaku padahal wau ge hanteu teuing kau panggil ge karek dinas spanduk sok sanaos gitu tapi urang teh kedah gaduh pilihan anu diyakini ku urang teh yakin ka manehna teh bisa mimpin urang kabehan sa Bandung gitu ulah omat ulah nebikeun ka nyoblos anu siga monyet kagugulung kalapa nyaho luarna kitu tapi jerona teh jero-jero anu mun bisa mah kana eta fungsina kampanye teh kan ngarah masyarakatnya apa saha calon teh kumaha ketakna kumaha latar belakangna terus kasang tukangna kumaha nemkeun ka pendidikanana terus ka pamimpinan nyanten urang teh ulah dugikeun ka meser ucing di jero kalapa gitu mohon eta dimuhunkeun deui nah gitu jadi kedah terang background lah ya pamima jadi kasang tukangna jadi orang kedah terang background kalian kuda pilih itu nu bersih. Utara mani mana pilih. laras setuju sama. Eta. Da katinggal atuh. Nya tuh. Nya pamimpin caludih kieu kan. Teraos komo aya pertemuan sareng duta negara mana? Wali kota Bandung caludih kan. Ngisieun atuh. Ngisieun di mana? Bandung. Bandung kota kembang teh seungit. Nah, ada pemimpin nasi gak kieu patut tah. Jadi pilihlah pemimpin anu bersih, rajin mandi. Rajin mandi. Ya itu bagansa. Mung urang kumaha carana supados urang terang yen si pemimpin urang eta osok mandi. Nah, jadi kayak kan pendaftaran teh kaping 27 terus aya masa kampanye dugikeun ka waktu pemilihan tah. Waktu eta urang tiasa nalungtik lah, tiasa nalungtik, tiasa nya dipilari lah dipelajari mohon teu mung saukur ya sok mandi tara gitu ya ditinggal kasang tukangna latar belakangna malihan mah kedah pamit tiasa mah kan kumaha carana anjeunna di kulawargana gitu kan kalau keluarga pasti
cerminan atuh. Manya misalkan lamun awan misal awet rajat di keluargana manya jadi pamimpin. Tah, Tong waka mimpin kota Bandung anu sakieu legana leres. mimpin keluargana oge teu tiasa misalkan awut-awutan kan teu pantes. Leres. Tah kitu panginten. Leres Boden. Oh, seueur geuningannya di ayeuna sababaraha nya calon gitu nya terus katinggal di jalan-jalan ge ngangge bahasa Sunda kanggo ngagaet gitu nya karena orang di Sunda berenanya. Mohon tangtosna pan berarti kan urang kenging kesimpulan lah istilahnya. Kenging kesimpulan ya ternyata bahasa Sunda teh geuning gandung kekuatan anu tiasa narik ngajak terus jadi iklan lah supaya si pencoblos teh tah nyaroblos aranjeuna gitu. Mudah-mudahan atuh kapayun urang di paparinan pamimpinnya anu amanah anu tiasa ngajalankeun kinerjana anu sae intina mah tong korupsi lah da eta we atuh da pamitu korupsi ka dituna insyaallah da anu nyaah ka rakyatna aduh sekolah gratis naon deui teh mudahnya urang teh nya ka rumah sakit mun teu damang gratis aduh ya Allah mudah-mudahan harga tarurunnya beas mah 17.000 cik atulah kembali lah misalkan di Indonesia 17.000 asal di Bandung we atuh 5.000 sekilo gitu. Gagah pan ya dipilih oh itu mah yakin dipilih. Bisa nurunkeun beas atuh beas mah atuh bahan pokok gitu nya can beasna can minyakna lisah kalapa teh sabaraha ayeuna 18.000 aya ge minyak misalkan anu rada KW na gini rada turun ya kualitas tong boro eta simkuring ge sok ngopi tong ngopi kapal selam geuning iya terus nerekel ayeuna mah oh gitu aduh ayeuna mah ayeuna kapaksa we digentos ku ieu peng wajah kopi peng wajah ku arang geuning rasar wahideung lah dikerik we gitu geuning tah gitu di pemirsa nembe orang yang ngalor ngidul lah nya ngalor ngidul nyetan kulon ngebahas perkawis kompanye anu nganggo bahasa Sunda nya inti nama mudah-mudahan paparinan pemimpin anu amanahnya akan amin sakitu panginten Pauden tos hampir setengah jam aturun oge ka para pemirsa nu masih setia manco di pada dengan channel tong hilap tonton teras konten-konten pada dengan channel mudah-mudahan kapayun aya konten-konten anu langkung variatif nya mudah cek itu nu kapiatur muga yang manfaatna billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.